Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayaki barudak kumaha darama atos garuga atos kajaramba depan sebuna teka kantu kada hilapnya depan maktosna teka yang dikantu kaidep sadayana nuku Bapak dipikasi. Alhamdulillah aku dina dinten ieu kepanggisan Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Begitu satiacana Bapak nderaskeun pangajaran bahasa Sunda mangga urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa mangga disarengkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana ku Bapak dibikasi atuh neraskeun hanca dina pedaran bahasa Sunda perkawis paguneman dina lawungan anu kahiji ku Bapak teu sedugikeun nyaeta kompetensi inti, kompetensi dasar, lajeng tujuan pembelajaran, oge harti sareng kaidah bahasa anu digunakeun, hal-hal anu perlu diperhatikan sareng contoh oge pancen anu ngaguar masalah paguneman. Atuh dina lawungan anu kadua atau dina pertemuan anu kadua mangga ku Bapak didugikeun anu kahiji dan perkawis kompetensi dasarna nomor 3.1 memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur, teks, dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Nomor 4.1 menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Terus salajengna indikator nomor 3.1 menyimpulkan fungsi paguneman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 3.1.4 mengidentifikasi bentuk teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Salajengna tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning peserta didik dapat 3.1.3 menyimpulkan fungsi paguneman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 3.1.4 mengidentifikasi bentuk teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian 3.1.5 menyimpulkan struktur teks paguneman sesuai dengan tema yang dipilihnya. Nah, atuh ari tata krama bahasa babagian ragam basa anu ngawengku ragam basa loma jeung
ragam bahasa hormat. Baheula mah disebutna teh undak-unduk basa. Nurutkeun harti kecapna tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa hartina teh henteu sopan. Salajengna tata krama basa Sunda nyaeta ragam bahasa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kayaan anu nyarita anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeun. Tujuan make tata krama basa pikeun silih hormat jeung silih ajenna. Jadi maksudna lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema. Boh status sosialna, pangkatna atawa turunanna. Kita namku hidup kekecapan dina tata krama basa Sunda diwangun ku ragam basa loma, ragam basa hormat. Dina ragam basa hormat aya basa hormat keur sorangan, aya basa hormat keur batur. Pek lenyepan ieu daftar dihandap contoh kecap anu make tata krama basa atawa unduk-unduk basa. Pek kuidap tengetan contoh kalimat dihandap ieu. Aya contoh paguneman ngawunukeun diri. Lajeng contoh paguneman nganuhunkeun. Contoh paguneman menta dihampura. Dina lawungan kadua ieu aya pancen keur hideep. Pek jieun ku hideep jeung rerencangan hideep, video paguneman wawanuhan, perwakilan tiap kelas minimal hiji video, sareng salin, ragam basa loma jeung basa hormat nu aya dina buku paket undak-unduk basa Sunda di halaman 12 dugi ka halaman 14. Dicatat di buku ras dikintunkeun ngalangkungan WA grup. Hatur nuhun
kalayan mangga urang pungkas ku satarengan ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.